Kaulinan engkle. Engkle mangrupikeun kaulinan anu dimainkeun di lapangan dina gambar 8 kotak sareng gambar gunung. Gambarna didamel dina lantai, jalan, sawah, sareng tempat datar anu sanes. Gambar biasana didamel nganggo kapur, areng atanapi nganggo kain nalika gambarna didamel dina tanah. Sejarah anu pasti tina kaulinan henteu dipikaterang. Kusabar teu aya bukti anu otentik ngeunaan eta. Nanging aya dua pendapat ngeunaan sajarah buruan engkle anu cukup dipikaterang ayeuna. Teori anu munggaran nyarioskeun yen kaulinan engkle mimitina dikenalkeun ku Walanda nalika ngajajah Indonesia. Kaulinan ieu mimitina dicoo ku barudak ti kulawarga Walanda, terasa atos kemerdekaan kaulinan ieu masih bertahan sareng dimainkeun di Indonesia. Malah ayeuna kaulinan ieu dipikaterang